Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anuku simkuring dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin medar carios enggal, Van de Boer. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseu urna pikeun terung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Mangga nyangga keun Van de Boer. Bagian kahiji. Ka jalan Van de Boernya, Mang. Meni kaget datawing timana jolna. Awewe tulis ujuk-ujuk Noel tur waktu Rahman keur lelenggutan dina berencana. Jalan Van de Boer. Bari turun tina baeca, manehna malik nanya, tarangna dikerung keun dara rasaan karek ngadenge aya jalan Van de Boer. Nya. Eta caket, Mang, tinying seret ngatuhu. Jawab eta awewe, neges keun. Basa ana lemes, ngan pedah lagamna rada jiga bangsa bule mun keur ngomong. Rada ngosom. Tapi bari geus disebut nying seret ngatuhu oge ku awewe eta, Rahman maah tetep lebeng teu apaleun. Mangga, Neng. Neng weh nu nunjukeun jalananya. Akhirna Rahman cukup ngomong kitu. Nu penting, pauting ieu manehna bisa narik. Komo Dewi ieu awewe teh teu nawar heula, biasana nu taratur tawar maah mayarna sok rada gede. Mun enya teh alhamdulillah pisan, manehna bakal bisa nyisih keun rada gede keur engke mun balik ka lembur. Emang urang mana, dening teu apal jalan? Karek kau bisa goes Rahman ngaboseh, eta awewe geus nanya kitu. Urang Banjaran, Neng aslina maah. Ngan ayuna maah ngontrak di pabrik EMS. Pabrik EMS terusan Jalan Imhoften? Enya, Neng. Bedeng Neng. Ah ciluhan weh. Abdi unggal pauting bulak balik ke adieu. Gening karek ningali emang. Ngetem di dieu maah nembe tilu poe, Neng. Biasana di mana? Kitu? Biasana maah di pasar Ciroyong. Nah ngali. Barau pangintennya di pasar maah. Ah sanes kitu, Neng. Keur jalma susah jiga emang maah, tara bauan. Pindah soteh pedah weh to seueur teuing becana di ditu maah. Oh. Hampir sapanjang jalan ti mimiti naik hareupeun bioskop Siliwangi nepi ka jalan Astana Anyar, eta awewe terus wae ngajak ngobrol. Untungna ti pauting, jadi Rahman teu sabaraha haheho. Yuh Mang, lumayan kangge ngaganjel patuangan, ngarah teu lebet angin. Pas hareupeun bioskop sahati, eta awewe ngasongkeun kueh katukang nu terus dicopot ku Rahman. Kueh balok. Jabahanut keneh. Duh, ngarepotkeun, Neng. Ceuk Rahman basa-basi bari jeung atoh. Nyarek teu atoh kumaha atuh, dieu teungan nu ti sore keneh caan kararaban nanaon pisan. Kari-kari ayuna aya nu mere kueh balok. Kueh pangdeukina. Matak harita oge, celebe kueh eta kueh langsung didahar. Titotogan tega lega, baeca dipengkolkeun ka ajalan nyen seret. Sakira 200 meteran tidinya dititah maengkol ngatuhu.
Tos, mang, di dieu. Teu lila eta awewe nitah eureun, hareu peun imah sigrong. Manehna oge terus turun, ngumpulkeun duit kertas kana dampal leungeun Rahman nu karek teges kana beungeut panumpangna. Gulis, payus jeung basana anu sakitu lemesna. Tapi teu lila manehna gancang indit Dewi tidinya. Ragap bisi dianggap teu sopan, lila teuing neu teuk maah. Nuhunnya, mang. Ulah kapok. Kadingi sora eta awewe rada ngejorowok, tapi waktu diliuk geus teu katempo Dewi jinisna. Rahman terus ngeboseh Dewi becana. Ngetem di terminal Tegalega, bari nempoan du daragang keur nyiap keun lapak daganganana. Didinya manehna karek sadar, gening geus jam 2. Ari awewe tadi geus di mana? Peuting karek balik? Jawab manehna dina jero hate. Munjol ti jalan Cibada, pan wayah ki umah paroe? Atawa? Moal mungkin. Gulis teuing, jaba papakaanana oge sakitu sopana. Galecok hateena nepikeun ka sakilas mikir boa-boa awewe teu bener nu karek balik ti jalan sempit Ciroyom. Terus manehna mikir Dewi, jalan Van de Boer. Hanjakal tadi manehna sameneh mengkol teu maca heulaplang jalana. Penyada lain sakali 2 kali manehna ngaliwatan jalan yang seret teh, tapi sering, damun tadi terus lempeng, mengkol satik teh berasna ka jalan situ saur, mentok ka jalan kopo. Tapi dacaan pernah nempo nu ngaranna jalan Van de Boer maah. Mang, ka apa jagalan, 25, nya? Galecok hateena kapegat. Aya lalaki kolot menta dianteurkeun ka jalan pajagalan. 30 atuh, Pak. 30, sakitu diukeutna. Geus biasa bapa mah sakitu. Rahman eleh deet ngenyakeun. Lumayan 30 perak oge da moal datang batan ka erek maah. Matak sanggeus panumpangna naek, geuleu yeung weh becana diboseh Dewi nepikeun ka apohona mikiran awewe tadi. Komo peting eta nepi ka asubuh, mucekil meunang panumpangna rada loba. Inget Dewi teh waktu ngitung duit di beedengna. Kaget pedah duit kertas, ongkos pamere awewe tadi, sangges dikuriwel-kuriwel gening duit rebuan satilu-tilu jeung tadina maah sugan teh salambar duit ratusan. Ya Allah, salah mikeun kitu? Harewosna bari terus nilik-nilik duitna nu dibeberkeun ku Ramona. Tapi ceuk Kang Asum oge, babaturan ngabecana. Keur jelema susah maah. Mun hayang ngalamun ulah keur balik buburu, moal lila oge tunduh. Da bener teu nunggu 5 menit, Rahman langsung sare. Bada lohor manehna karek hudang. Geus teu inget Dewi peutingna ngalamun naon da beu teung ongkohna kaburu tatalu menta dieusian. Manehna terus kacai. Bari mandi sakalian ngumbah beas dina panci leutik. Jika biasana ngaliwet, diungguna kemeuli di warung BI, tatanggana. Mun teu perkedel, pasti gorengan teri. Moal jauh tidinya da manehna sadar kudu ngabiasa keun apik kana duit jeung kentel peujit ngarahnya kola keun budak di lembur kabiayaan. Sok biaya sakola jeung jajan si Zainab urusan maneh. Keur dahar sapopoe ka jeun urang. Komo Dewi muun inget kana omong-omonganana pamajikan, nu neges keun muun urusan budak, geus jadi tanggung jawab utama manehna. Ari pamajikan, tisaprak budak umur genep taun oge kabeneran ditarima gawena di pabrik coklat nu aya di Bojongloa. Sedeng keun kuring harita mah digawe sarabutan keneh. Sagawe-gawe nu aya di lembur.
Paling oge nya kitu, mun teu kuli macul, ngaderep atawa kuli bangunan. Maklum sakola oge ukur tamat SD, rek ngalamar ka pabrik oge sok areera ngasong keunana, pongkoh pabrik mah lolobana narima pagawe teh ukur awewe. Keun, cing percaya weh ka pangeran da teu nu bodo, teu nu pinter, kabeh ge aya rizkina, jang. Tong salempang. Ngan bah adung nu sok nguat keun hatena, waktu nalek dirina nitah gancang ngawin anakna, nani, nu ayeuna geus jadi pamajikanana. Tisaprak budak rek asup sakola, karek manehna daek lunta ka kota. Ngandel keun neangan rasiko ukur di lembur maah teu matak timahieun. Rahman milih ngabeca da cok fikirana, ngan ngabeca mungkul nu teu usum-usuman. Nyewa becanawan abud urang tega lega. Men ayeuna mah ngalong? Biasana be urang lin? Kang entom batur ngabecana ngagariwah keun, waktu manehna karek oge ngalembut pisan dina becana di hareupeun lapang pacuan kuda di Tegalega. Ari akang, sok ngareu-reuwas enya kang, geus 2 bulan. Di urang teh ayeuna mah panas pisan atuh da. Heuh memangna oge. Gening ngetem di dieu, biasana cenah di hareupeun bioskop Siliwangi. Gehel, asa kaingetan. Jam sabaraha ayeuna kang? Rahman jiga nu rewas, turun tina becana bari malik nanya. Aya naon, jiga nu rewas kitu? Aya jam 1-an maah. Kang entom oge ngajawab jiga nu heran. Poho, aya langganan nu sok ditarik jam 2-an. Ayeuna mah Rahman karek bener ngajawabna bari ngadorong beecana ngaler, ka arah Ciateul ketidinya karek ngenca, arah Astana Anyar. Manehna rek ka tempat biasana ngetem, hareupeun bioskop Siliwangi, sugan jeung sugan panggih Dewi jeung awewe nu mangkukna. Rek malikeun duit nu 3.000. Manehna karunyaun bisi bener salah mikeun. Kabeneran pisan, sanggeus manehna nepi jeung markir keun beecana hareupeun bioskop. Teu lila nu ditungguan ka tempo. Datangna ti hareupeun toko Sintiau. Supplier minyak kalapa jeung mantega nu rada poek. Mang, biasa jejeb keun Dewi abdi ka jalan Vandeburnya. Sanggeus aya di hareupeunana, eta awewe langsung ngomong kitu dibarengan emut ngagelenyo. Geulis. Telek ayeuna maah, panonna rada sipit, jigana campuran Walanda jeung Tionghoa. Mangga, Neng. Ngan keheula. Rahman ngajawab bari ngusiwel keun leunguna kana saku calana nyokot duit nu 3.000 nu samemehna geus dipisah keun dina amplop. Neng, ieu artos ongkos ti eneng mangkukna tea. Rarasaan emang mah gede teuing. Bisi salah mikeun. Diteruskeun ngomong kitu bari mikeun amplopna. Mainnya. Sabaraha kitu? Ceuk awewe eta bari narima amplopna. Tapi teu lila dibalikeun Dewi ka Rahman. Jujur teuing jadi jalmi teh, Mang. Tos canda weh, tos rizkina Mang. Bilih pabalik letah. Ceuk manehna Dewi dibarengan naek kana beca. Langsung numpang keun kaki. Hareupeun Rahman pisan nu langsung panonna cenghar da bari sajorelat oge jentre ari nempo pingting nu boleh asmaah. Engke-engke mah tong nyebat eneng, cekap Anita wehnya. Da emang teh panteu acan sepuh. Di jalan, awewe eta miniti ngajak ngobrol Dewi, nitah nyebut ngaran ulah eneng, bari ngasong keun kadaharan jiga mangkukna. Ngan lain kueh balok. Ayeuna mah bolu nu harita oge langsung didahar ku manehna.
Nepi ka tujuan, Anita teu langsung mayar, tapi ngajak heula ka jero. Alesanana teu mawa receh, jadi dibayarna engke di imah. Wios atuh, Neng. Anita. Oh, muhun. Wios atuh. Ah. Anita, nu kamari oge tos langkung ti cekap. Rahman ngajawab rada gagap. Asa teu sanggup ngobrol lila-lila jeung awewe anu sakieu geulisna. Hayu. Tong hariwang, tatanggi di dieu maah tara usilanda. Sakantenan aya piobroleun. Tapi awewe nu ngaranna Anita, tetep ngajak nuturkeun duo akhirna ku Rahman digugu. Manehna nuturkeun bari sakapong niu teup ditis awewe hareupeunana nu ngajantung cau, nopang birit nu buleut cuntrak centrik. Ari sup ka jero imah, Rahman meni colohok. Lain sakadar gede, eta perkakasna oge meni luks cok jalma ayeuna maah. Jabat tikitu, ti mimiti asup nepi ka diukna dina kursi, ieu imah seungitna ku ngadilinding. Seungit kembang malati. Keantosnya. Saha teh anami teh. Sanggeus nempo Rahman diuk, Anita ngomong kitu bari asup ka jero kamar. Rahman. Neng. Neng Anita. Jawab Rahman bari terus muter keun deu heung, nempoan sayu si rohangan. Kamarana indung bapana, atawa nu lainna. Du sarare meureun? Hatena mimiti galecok. Ngan terus manehna antep nilik-nilik foto nu ngagantung dina tembok. Foto di jero figura. Anita keur ngarendeng jeung lalaki nu jiga, aing geuning. Gerentesna. Kabeneran dina tembok arah ke arohangan tamu, katempo dina tembokna ngagantung eun teung gede. Ketep manehna kadinya. Ngaunteung bari sakeudeung nempo foto tadi. Aing. Mainnya kembar maah. Gerentesna bari rek terus diuk dina korsina Dewi. Eta abdi, Kang Rahman, sareng tilas tunangan abdi nu tos teu aya. Karek gemali keun awak, nyaho-nyaho Anita geus aya tukang eunana. Rahman kaget campur kasima. Rek teu kitu kumaha. Awewe hareupeunana bauki katempo geulisna sanggeus ganti bajuku baju saree, satik luhureun tuurna. Bahana saten warna gading, nyurup pisan jeung kulitna nu sakitu bodasna teh. Oh, pokna bari bulu hablehe. Era kalakuanana asa kacerek delek pisan. Mirip akang pisan, mung ahlakna nu rada benten jiga namaah. Anita ngomong kitu Dewi. Lengeuna ngarawal figurana nu terus dibawa ka tukang. Praan. Geus kitu kadingi soranga golomprang. Rarasaan Rahman eta figura peu-peus di balangkeun. Sok kaluli-luli wae bade dipiceun teh. Teu lila Anita balik Dewi bari nanggeui 2 gelas cikopi dina leungeunna. Anita, geuning ngarepotkeun, emang maah mo alami. Rahman basa-basi. Asa salah ragap ari nyang harupan awewe model kieu teh. Komo pas manehna ngabongkokoun awakna, neun-deun gelas dina meja. Dadana meni ngemplong jiga nang tangan disorogot. Celok Ustadz Das Ed Latif maah, ditingali dosa, teu ditingali, barang bagus. Lain kitu? Lalaki mana oge pasti lilinieun ari nempo nu kieu-kieu teuing maah. Astagfirullah. Tapi Rahman gancang istighfar dina hate. Inget yen di imah aya anak jeung pamajikan nu nungguan. Akang tos gaduh garwa. Rahman geus ngagebek Dewi wae waktu ditanya kitu. Atos.
tos buntutan hiji. Tapi manehna gancang ngajawab kitu. Oh, sami urang Banjaran? Nah teu dicanda ka dieu. Pun bojo digawe. Kieu atuh daem. Akang. Tong memangkeun karagok ka abdina. Muhun da akang maah jalmi susah. Ari ngandelkeun akang sorangan ukur ladang ngabeca, timanayun bisa mawa. Keur sapopoena teu aya. Kitunya. Wina sabaraha minggon sakali, Kang? Teu tangtu, kumaha cukup henteuna beu-beunangan weh, kadang saminggu balik. Sakapeung 2 minggu atawa sabulan. Oh, kiatannya. Kiatan? Rahman bingung kudu ngajawab kumaha. Ngajawab kuat. Sarua weh jong ngamimitian diajar ngabohong da ari sabenerna maah manehna teu kuat lila-lila ninggalkeun pamajikan teh. Komo mun keur usum hujan maah, sorangan katirisan sare di bedeng. Padahal manehna oge sarua wijong batur. Hayang kikituan. Tapi nya kudu kumaha deui? Nguat-nguat maneh weh, Anita. Tapi akhirna Rahman ngajawab kitu bari nginum kopi saregugan. Geus kitu karek manehna pamit. Rahman mimiti sieun kalepasan ngarayu. Boga kahayang nu leuwih ti sakadar ngobrol. Astagfiruka wa atubu ilaih. Teu sadar, manehna ngaharewos kitu. Ka ari kiak teh aya sora manuk, jigana gagak, luhureun suhunan. Cepret lampu oge paraum. Haa. Terus sora Anita nu ngarahu. Mangga, Kang. Ieu canda, abdi oge tos tunduh. Du terus keun ngaharewos kitu. Karasa Ramona ngeupaulkeun kertas kana leung-leun, Rahman nu terus leumpang lalaunan ka tempat beecana tadi di parkir. Subuh isukna, masih rada poek keneh. Di tempat lain, tegesna di hiji imah panggung nu leutik campernik, rada anggang ti tatangga, tapi teu sabaraha jauh ke jalan desa nu masih tarinjul batu barangkal. Aya lalaki nu awalna maah leumpangna rencepan jeung culang cileung kaluar ti panto. Tapi sanggeus deu keut ka jalan, leumpangna ngagancangan, terus asup kana mobil sedan nu karek cikeneh oge datang. Jigana geus dijangjian ti awalna. Awewe nu bieu nganteurna ku teu teup oge, terus nutup keun Dewi gordeng jandelana, asup ka kamarna Dewi. Kekedengan Dewi sakeudeung nepikeun ka meletekna panon poe jeung di luar aya nu gegeroan. Sora budak leutik dijajab ku awewe kolot nu ditiung samping sarung. Emma. Rada tarik, dibarengan keketok panto make Ramona nu laleutik. Nya, kekeudeung. Jawab nu di jero kamar. Sarua rada tarik bari ngoloyong ka ahareup muka keun panto keur anakna nu tadi peuting ngahaja di pihak pekeun, sina mondok di ninina nu teu sabaraha jauh tidinya. Make baju naon, ke sakola teh, Neng? Saterusna nanya kitu dibarengan ngusapan sirahna. Gamis, Emma, pan Sabtu. Nani? Emma baliknya. Caan gemomong Dewi, di luar kadenge indungna ngajorowok gitu. Enya, Emma. Nuhun. Jawabna nu terus nuntun budakna ka tukang. Rek sakalian dibawa mandi samemeh manehna indit digawe ka abojong loa. Emma, si bapak Yuna dongkapnya. Nya. Asik, rek nyungkeun pang meser keun sapatu. Sapatu senap handapna soek siah, Emma. Nya.
Ema masak naon engke keur bapa? Teuing atuh Zainab. Nanaon teh bapa weh? Boa bogaun duit boa henteu. Mauli asakan weh di warung ema ati. Pandidinya gesagala aya. Nani teu ngenyakeun Dewi, tapi ngejawab kitu rada morongos da sok kesel mun budak geus ngomong keun bapana, sok terus nyoroco sagala diomong keun. Kitu Dewi jeung anakna, Zainab. Manehna ayeuna maah geus ngarti mun indungna geus morongos bari molotot mending cicing da mun ngomong Dewi geus pasti leunggeun indungna ngagelepak kana sukuna. Nyerina gelain sakeudeung. Jika minggu ka tukang, gara-gara manehna ngurihit hayang meuli kurupuk kemplang, sukuna diteung geul nepi keun ka aya tapakan, ngagelempeng giunau. Matak bejakeun ka bapa sia Zainab, mun mere duit rada gede kitu. Pongkohna sia, bisa dahar sebeuh oge geus untung. Geus kitu sok mangyerikeun ku basana anu mindeng kasar. Ngahina wae ka bapana anu kumanehna maah dipikareweus pisan. Sok diagul-agul ka batur sakolana yen Bapa Rahman maah kasep jeung gagah. Poe yeuge, matak beres di baju gamis, manehna terus weh indit sakola, teu menta bekel heula jiga batur dan nyaho, tong boro maah mere, nu puguh maah malah engke disengor Dewi. Mun balikna beurang keneh, dahar menta ka ema anini, ema maah moal masak, balikna oge pauting. Samemeh indit, kadenge indungna ngejerowok kitu ti kamar. Enya. Jika biasana, Zainab ngajawab kitu. Kabeh kudu dienya keun. Mun henteu pasti indungna ngudak bari ngawas-ngawas jeung mawa pakarang sapu nyere. Manehna terus lompang nepi ka simpang. Didinya babaturanana biasa sok silih dagoan. Mun geus ngumpul karek ngabring ka sakola bari nyaritakeun pangalaman-pangalamanna. Sakapung diselinganku sempal guyon. Ngan Zainab mungkul nu tara loba nyarita. Komo ayeuna manehna kudu mikir, engke kudu ka sawah belah mana nu caan dirambetan. Nu cengna loba keneh. Sawah mana nu mecek-mecek ngarah mun nyair kini-kini atawa impun bisa beu beunangan eu keur dengeun dahar engke balik sakola. Indungna memangna oge jiga nu geus sanggup ngurus anak. Sapopoi gawena ngan ngoprek beung uwut weh. Sagala dibeuli, timimiti kosmetik, vitamin nepi keun ka asenam di bel desa Tara Kaliwat. Nani, awak teh asa meni hogel, ngeusi jabakin celong. Nani, maneh make weda naon, gening asa tambah bodas. Ari rajin ka tempat senam teh kitu. Irung teh asa kembung da lain hiji lain dua nu maruji mun manehna tambah geulis teh. Jarang dipake meureun, da si arah mana merantau Balikna sabulan sakali, hahaha. Malah ceipah maah ngomong kitu, jiga nu nebas ka melangku si una kanyahoan mun ampir 3 poe sakali aya nu seselenepan datang ka imah. Omongan ceipah nandakeun mun urang lembur caan aya nu curigayun. Amaan, gerentesna. Terus seuri leutik mun pauting tadi oge awakna geus dikekeek batur. Kitu oge Rahman, teu curiga nanaon waktu jam 8, pamajikanana karek balik. Rahman sorang sentadi nepi ka imah teh jam 5 sore ongkohna waktu papaliwat jeung pamajikan di tengah imah, bajuna bau keneh coklat. Napel kabawa ti tempat pagaweanana. Jam sabaraha, maneh nepi? Nanyana oge munah maneh jeung saperluna saperti biasana kitu. Jam 5. Ari si Zainab geus ti mana tadi beurang.
Iu sirahna meni bau panon poe. Tapi tambah ewuh piobroleun, Rahman nanya kitu bari ngusapan budak nu keur saree dina lahunanana. Teuing atuh Kang, panyaho sorangan urang maah digawe. Nanyana ka emah, atawa maneh jadi sudagar gerangarah aya wae di imah ngawas keun budak. Ngan kitu muun sakaliun diajak ngobrol, jawabna sok sabulang bentor. Titeu ngeunah muun diasup keun kana hate emaah. Mana duit? Geus daharcaan, urang mauli angeun waluh weh jeung gorengan teri, sugan aya keneh di emaati. Terus tara pohon nanya keun duit nu terus ku Rahman dipasrah keun kana lunguna. Tah kabeneran boga milik. Nu 2000 beuli keun sapatu Sineng Zainab, bulan kamari ngadu, sapatuna soek cenah. Kieu mah lain boga milik. Rasiko maah angger nitih keneh 100 sapoe. Iraha lilirna hirup teh ari panglasa kieu wae maah. Nani? Ari maneh sadar ngomong teh? Etapan leuwih 3 ji maneh? Ongkohna muun maneh nyaho maah, sakitu teh ladang luat leekna kesang jeung nentel keun peujit salaki. Disapira keun kitu maah, Rahman nu biasana sabar, kasinggum oge. Cing et. Euh. Karek oge rek ngomongan Dewi pamajikan, Zainab lilir. Atuh ngomongna teu jadi. Rahman terus ngusapan Dewi sirah budak jeung nepukan bujurna. Cuh. Bobo cing tibranya gulis, jimat bapa. Gerendengna diterus keun nang ningning, ngahariring nepi keun ka abudakna saree Dewi. Awalna rek niis keun ka keuheul, matak pauting eta, Rahman ngabaturan heula budak saree di kamarna tapi bawaan capee, manehna kasarean bener, ngeu-keupan budak nepi keun ka isukna. Jam 8-an harita manehna hudang. Pamajikanana geus eweuh di imah. Ngan di kamar ninggal keun surat nu ditulis ku patlot gambarna Sineng Zainab. Kang, abdi kamari dititah bos kudu lembur digawe. Samemeh balik Dewi ka kontrakan, maneh mandian heula si Zainab. Abdi balik puting rek sakalian mangmeuli keun sapatuna tea. Kitu eusi suratna. Rahman manghandeul keun, tapi rek kumaha Dewi atuh? Sadar manehna jalma susah. Dibalik keun Dewi ka diri sorangan. Meureun matak pamajikan kitu oge lantaran manehna nu jadi salaki teu bisa minuhan kahayangna. Manehna harita ukur bisa nyoloyong ka tukang. Wudu rek nyumponan sholat tobat lantaran tadi geus ngaliwat keun kawajiban sholat fardu subuh ditului keun sholat duha. Neda kanu kawasa cing parek rizki jeung nyalamet keun keluarga di dunia sinareng akhiratna. Allahumma inna nasaluka salametan fidin, walafiatan fil jasadi, wajiyadatan filimi wa barokatan firizki. Wa taubatan qoblal maut wa rohmatan indal maut, wa magfirotan badal maut. Allahumma hawin alaina fisakartil maut. Wa najata minan nari indal hisab. Amin, amin ya robbal alamin. Plong rarasaan hatena. Terus ngaganti baju budakku baju nu rada alus, rek dibawaku manehna dahar sate jeung gulai mang aep di stasiun Banjaran nu katelah ngeunah, ditambah tempatna nu tumanina. Bapa uihna enjing atuh. Dina karetek, balik dahar sate, Zainab ngomong kitu. Ramo laleutikna nyo gado bapana nu kasarku jenggot da anyar dikerok. Enjing jajab keun heula zenap ka sakola. Bapa panteu acan terang sakolana di mana? Hayo.
Caan oge bapana ngajawab, Zainab geus ngomong deui ngan ayeuna maah manehna bari turun tina lahunan Rahman. Diuk dijok hareupeunana. Entong atuh. Bapapan kedang ngumpul keun cicis keur meser acuk saragam. Eneng pan 2 bulan naik kelas. Moal gentos kitu saragamna. Dijawab kitu ku bapana. Roman Zainab jiga nu sedih. Neu teup beungot Rahman. Ngira-ngira naon wae nu dipigawe bapana di Bandung neu pikeun ka kulitna jadi rada hideung jeung bajuna unggal tepung caan pernah ka tempo ganti. Acuk bapa gening ye wae. Dasar budak. Manehna jiga geus poho kana pamenta supaya bapana balik isuk teh. Ayeuna geus nanya nu lain. Hihi, kin sasih payun, acuk bapa gentos. Bapa rek meser acuk pangsasaena. Zenap ngiring atuh. Meserna di toko Jaya, tong di Lebet Pasar. Bararausiah, Pak. Zainab langsung motong omongan Rahman. Atau engke bakal nempo bapana ginding. Enya sareng Zenap. Sareng jimat bapa meserna, hihi. Rahman bari nyaureu keuteuk ngomong kitu teh, terus mangku budak awewe kanyaahna didiukeun deui dina lahunanana. Diciuman pipi jeung bukna nu ayeuna seungit da tadi isuk dimandian ku manehna make sabun. Keges samemeh balik ke kontrakan, budak teh rek dikuramasan heula make lebu jarami, ngarah leu-leus, gampil di sisiranana. Jam 4 sore, Rahman balik deui ke kontrakan. Memang sore keneh dang kerek nyusuhan heula baju urut ngabecana nu geus 3 poe di keuuman. Poho caan digiles. Manehna hariwang bisi kacai meutingan. Zainab oge teu ngahalang-halang, bari masih sono oge ka anu jadi bapa, tapi sahenteuna poe ieu maah manehna ngarasa bagja da geus dibawanya baheula, dahar gulai jeung sate anu sakitu ngeunahna. Jeung ngadenge engke nu jadi bapa rek ngajak deui nyaba, balanja bajuna jeung baju saragamna. Sanggeus keretek nu mawa bapana leungit ditungtung panona. Zainab oge asup ka imah bari sababaraha kali nempoan duit kertas 10 perak warna coklat. Tong wawartos ka ema. Sumpuk keun keur nambihan jajan nu ti ema. Serengeh manehna seuri, waktu inget papagon bapana kitu. Bapa nu sakitu nyaah ka manehna. Duit diasup keun kana tas sakolana. Geus kitu manehna ka dapur ngahurung-hurung keun lampu tempel jeung cempor. Diriung keun heula hareupeun hau. Kebalik ngaji titaju karek ditempelken dina bilik imah. Balik ngaji, indungna caan balik. Ditungguan nepi ka areng seisya oge teu embol-embol datang. Di liwar poek mongkleng sakapeung kacangan ku kilat nu cinjorelat. Zainab no ong tina gordeng. Langit hidung kacida. Maanehna mimiti aya pikiran, mondok dininina, tapi siun di jalan kapegat hujan jeung siun muun indungna engke balik kumaha. Tong dikunci. Uluh muun teu digaplokan maah sukunaku sendal. Tapi kudu kumaha? Manehna geus mimiti siun. Siun aya nu ngajungjurigan. Matak terus weh asup ka kamarna. Ngurubung keun samping sarung ka asa kabeh awakna. Maa. Enggal uih atuh. Zenap keuung, ema. Manehna kaluar cimata. Ceurik dina hate. Neung tiunganan indung nanu indit ti isuk jedur, wayah ki ucaan balik. Zainab sapau-pauting hampir teu sare,
nungguan nu jadi indung nu teu balik-balik nepi ka isukna Zainab indit sakola bari masih nahan tunduh. Indung nu ditungguan balik teu katempo kalangkang-kalangkang na acan. Nu ditungguan, tangtu wae moal bisa balik pouting, dati diurangna indit-inditan jauh. Dangah diuk di jok hareup, mobil VW kombi warna bodas. Di supiran ku lalaki gendut nu leunguna saka peung ngopepang kana cangkeng atawa pingpingna. Nani nu harita rek indit ka aci panas puncak. Rek kafilana Pak Dodi, importir coklat nu geus 3 bulan ka tukang remen ngahaneutan tiisna peuting. Nyayan sakotak sawahna nu kadang lila raretak kagaringan. Lalaki nu bisa ngowowi oge ku kasenangan dahar di restoran mewah. Mang meulikeun baju alus jeung duit ratusan ribu nu ku manehna disimpen dina lomari nu tara poho dikunci, ngarah tetep jadi rusiah ti salakina nu ukur bisa ngarasikoan 2 atawa 3 ribu sabulan. Rusiah nu bakal dibuka dina waktuna mun lalaki nu keur nyetir gigireunana kedal basa rek ngawin manehna. Saminggu ti harita, Rahman keur ngaboseh becana di Jalan Muhammad Ramdan. Geus narik ibu-ibu ti hareupeun kantor Telkom. Rencanana manehna rek ngetem Dewi di tempat biasana, hareupeun bioskop Siliwangi. Tapi pas nepi ka Tegalega, hareupeun kantor tempat latihan polisi, manehna dipegat ku lalaki gendut. Nitah pangeangan keun jalma nu bisa ngabengkel, ngomean mobilna nu harita mogok. Wayah kieu mah kamana neanganana, Pak? Rahman ngajawab kitu ka jelema eta nu katempona make pakaian alus, bersih jeung rapi. Neiscis pokona maah. Kamana weh atuh mang? Tulungan. Jawabna meni rangu. Lagu jelema balung harpan kitu. Ngagampang keun. Ruksak naonana, Pak? Mesin atawa nu lain? Rahman nanya Dewi bari turun tina becana. Macet, bau hangit. Teu bisa maju pisan. Mesin mah teu nanaon. Hirup. Jawabna bari nulak cangkeng. Keur susah oge laguna katempo teu leungit. Tapi teu difikiran. Rahman terus ngurilingan mobil. Nyagapan kabeh velgna. Kanvas remna ieu mah Pak, jigana macet. Ceuk Rahman Dewi. Gening apal. Mun kitu mah emang bisa ngabengkelnya. Velg nu kenca panas. Coba aya dongkrak jeung kunci rodana teu. Urang cobaan dibongkar. Aya. Mun teu salah dihandapeun jok hareup. Diwadahan ku tas leutik. Cokot gerah, Mang. Ngadingi jawaban songong kitu, mun teu ngarasa jadi jelema susah maah, harita Rahman hayang ninggal keun eta lalaki. Ngantep sina kokosehan sorangan tengah pouting kieu. Amar maruf pangleutikna teh, saur Kanjeng Nabi nyaeta miceun cucuk di jalan. Tapi ras inget ka bapana waktu masih hirup sok mapatahan amal-amalan nu laleutik. Da ari hayang nyeun amal nu gede maah, jiga ngabagi duit ka jelema miskin jeung budak yatim maah pamohalan keur piayunaun maah. Keur ngarasikoan anak pamajikan oge sakieu seuseutna. Rahman maksa keun nyokot tas nu disebut keun ku lalaki tadi. Terus ngagbongkar velgna eta mobil. Beak pisan, pakan fasna. Rapet beusi jeung beusi, jadina macet. Geus katempo panyakitna eta mobil, Rahman ngomong kitu tanpa neuleu beungeutna. Kumaha atuh? Bisa diakalan teu. Nu penting bisa nepi ka imah weh. Bisa wae.
urang coplokeun weh dudukan kanvasna. Tapi engke mawana lalaunan nepikeun ka kanvas diganti. Rek kamana kitu, Pak? Deukeut. Ka babakan Ciparai. Kopo ngidul. Sok bongkar weh ari emang bisa maah. Geus maunang jawaban kitu maah, Rahman ngabongkar rem nepi ka anggeusna dipasang Dewi velgna. Bisaan gening. Sakalian weh atuh, mun bisa ngabengkel maah. Di imah aya mobil sedan Fiat, mobil sapopoe pamajikan geus sabulan nambru di garasi. Omean. Sabaraha-barahana maah gampang. Mun daek, isuk ka imahnya. Rengsing ngomean rem. Waktu keur ngasupkeun Dewi tas parabotan ka tempat asalna. Lalaki eta ngomong kitu bari mere duit salambar ribuan jeung kartu nama. Enya, Pak, isuk urang tinggalian. Sugan bisa. Rahman ngajawab bari bungah. Gening si songong teh bageur, pira oge ngagawean sauri leu, meri buruhna lumayan gede. Mobil maju. Rahman oge terus ngaboseh Dewi becana ngulon. Rek ka tempat ngetemna. Nutur keun ganjilna hatenu mimiti ngarasa keun sono ka Anita. Kasengsrem hayang panggih, terus antep neu teup beungeutna nu lungguh, timpuh ku basana nu lemes jeung halimpu ka denge kana cepilna. Teuing ka mana? Geus pouting ka 7 taun nempo manehna. Hatena guligah, parasaan nu tisaprak ngarumah tangga caan pernah karasa. Ayeuna karasa. Liok Dewi beu houngna ngalieukan toko Sintiaulu, tempat kamari ieu manehna norojol tinu rada poek. Tapi tetep caan katempo. Jam 3. Terus tuh sadar, manehna ngagerentes kitu, pas ngadenge piriwit kareta api nu ngelis di sadati stasiun nu teu sabaraha jauh ti tempatna cicing. Pondok Harepan, pouting ieu bisa panggih jeung manehna. Koloyong Rahman leumpang ka anu caang, maca kartu nama nu dibikeun lalaki tadi. Dodi Anggoro. Cocoa Importing. Jalan Kopo 78 Bandung Jabar. Eta nu kabaca. Terus diuk Dewi dina becana. Rek sare heula nepi ka adzan subuh. Isukna rek nyorang ka alamat eta. Ngabengkel. Pangabisa nu geus lila teu ditinggal keun da teu bisa ngahasil keun duit unggal poe jiga ngabeca. Kang. Karek oge reup aya sora halimpu ka tewaku ceulina. Teuing nyata, teuing ukur dina impian. Ngan waktu turna aya nu nyabak, manehna terus beunta. Neng. Lain dina impian. Panonna beunta, ningali nyata. Nu keur nangtung ngagelunyu, Anita. Neng naon atuh? Nit kitu. Atanapi Anita, Kang. Anita negor, embung disebut eneng, bari baut. Hihi, akang salah. Hayu rek uih maah. Gelo. Dina panon lalaki nu keur kasmaran maah bayudna Anita malah tambah ngagemes keun. Alim. Sebat heulanit kitu, nembe abdi uih. Anita ngurihit bari ngajembel pipi Rahman nu asa ngapung ka awang-awang. Nyabak ramo lemes dina pipina. Hayu, nit urang uih. Rahman suri, ngomong kitu bari turun tina becana. Anita naek, tapi nyekel heula leungeun Rahman ngahuapkeun kueh balok haneut kana bahamna. Rahman asa ngagegel asa henteu.
Tapi tetep ngoloyong ka tukang, ngabose becana nu karasa hampang. Hampang pisan ari panumpangna geulis jeung ngagemeskeun model kieu maah. Akang meni sombong, teu naroskeun ka mana abdi salami yeu? Poh tos teu emotnya da kamaritos pendak sareng garwa. Sanggeus karasa lila teu kadenge ngaromong di jalan saperti biasana. Anita muka obrolan. Suuzon, Nit. Era rek nanya teh. Rahman ngajawab bari seuri. Jika nyeung seuriken sorangan muun inget minggu ka tukang kasarean. Sare jeung budak tadina rek serangan fajar. Tapi pamajikanana kaburu ewoh di imah, mea keun waktuna lembur di pabrik. Enya, kunaon atuh. Akan maah unggal pauting oge ngetem, nungguan. Rahman oge geus mimiti aya kawani, ngomong nungguan. Abdi sami aya di bumi kang. Kedicariokeun. Geus kitu maah, ewoh Dewi obrolan nepi ka ajero imah Anita di Jalan Van de Boer. Didinya manehna nyaritakeun masalah Yogi, tunanganana nu geus kakaburan sang geus ngajual parusahaan jeung tanah milik manehna. Intina, Anita menta tulung pangneangankeun di mana Yogi ayeuna jeung kumaha carana nepikeun ka eta lalaki bisa ngajual parusahaan jeung tanah, padahal surat-suratna masih atas nama manehna jeung can pernah ngarasa dibalik nama keun. Kumaha cara nulunganana, akang maah jelema bodoh, Nit. Sakola ukur SD, mana ngarti ngurus banda nu sakitu lobana? Atuh Rahman bingung kudu kumaha, tong borong ngurus surat parusahaan, nempona gecaan pernah. Tong salempang, Kang. Kegaya jalana. Pongkoh abdi oge pasti mantuan. Modal awalna geus aya. Akan sarupi pisan sareng Yogi. Nu sanesna maah engke bari ngalengkah. Tulungnya, Kang. Nganka akang abdi percanten. 2 kali urang pendak sareng ngobrol, tos cekap kangge abdi nyikepan kudu kasaha abdi minang saraya. Kongkorongo. Duk. Karek di Rahman rek ngomong Dewi, kadinge hayam jago kongkorongok ditutur keun ku sora beduk awalan ti masjid, nanda keun sakeudeung Dewi adzan salat subuh. Tos subuh Dewinya, Kang. Kieu weh ke urang ngobrol Dewi. Akang ayeuna wih heula. Enjing pagito mah urang ngobrol di tempat sanes getiasanya. Anita oge terus nutup obrolan dibarengan sababaraha kali hewai. Terus mikeun amplop gede ka Rahman. Eusina jiga namaah, berkas surat-surat penting. Surat tanah atawa surat parusahaan. Gunakeun ku akan kanggo kulawarga sapalih. Kanggo putri akan ngugeulis. Kitu ceuk Anita samemeh nutup panto imahna. Sedengkeun Rahman sanggeus neun-deun amplop gede dina box tukang ngeun beecana, terus wae balik ka abeedengna. Ngan pas beres salat subuh, manehna keluar Dewi. Poho mawa amplop nu terus, bari dibuka bari nangkuban sasarean. Masya Allah. Harewosna. Eusi amplop teh gening lain berkas surat. Tapi duit ribuan sababaraha gepo. Saharita, sawak-awak Rahman muriding. Saumur-umur karek manehna boga pangalaman nempo duit anu sakitu lobana jeung di tempat sarena deuih. Keur naon ieu teh, Anita? Akang teu ngarti kumaha engke ngagunakeunana? Hatena mimiti galecok nepikeun ka mutuskeun, kebari indit ka imah Pak Dodi rek ka imah Anita Dewi. Rek nanya nu leuwih loba, ngarah manehna tenang ngeukeweuk eta duit. Tapi isuk-isukna, samemeh manehna ngajug-jug imah Pak Dodi di babakan Ciparai.
Koko tetengan manehna di jalan yang seret neangan imah Anita, nepi ka leuwih ti 2 jam maah, alamatna teu kapanggih. Kitu oge waktu nanya keun jalan Van de Boer, saurang oge eweuh nu nyahoeun. Gening, aya kitu ngaran jalan jalma urut penjajah? Rarasaan moal aya, Mang? Betris oge ngaranna jalanna eweuh, padahal pan eta ratuna Walanda. Salah saurang nu ditanya, malah jawabna kitu. Nya. Rahman tungtungna ngagerentes kitu bari mutus keun rek ka imah napak Dodi heula, kepauting sugan panggih Dewi jeung Anita. Imahna rek diapal keun pisan lebah-lebahna. Beca di boseh Dewi ngulon, mengkol satik ka jalan situ saur, mentok di kopo terus ngidul. Pas di jalan caringin aya nu nuduh keun ka imah gedong sigrong cetna bodas, sisi jalan pisan, terusan ka Cirangrang tempat manehna baheula digawe di pabrik dorok-dok. Waktu manehna keur bujangan neangan pangalaman hirup jauh ti lembur. Nurek ngabengkel mobil ibu, nya. Awewe umur 40-an jigana, kaluar ti imah, muka keun panto gerbang. Geulis. Kulitna bodas, make span pondok sapingping tina bahan ipis. Muhun, Bu. Ceuk Rahman nu tadina panonna tunduh, ngadadak cenghar ari nempo nu ngalempeng kitu maah. Sok ka jero Mang. Tadi bapak tos pesen rek aya nu ngomean mobil ibu, cenah. Bapak teu bisa nungguan, sibuk aya kiriman barang ti Brasil. Bari leumpang, si ibu terus nyerocos ngomong. Tapi sikepna someah. Muhun, Bu. Jawab Rahman bari panonna maah anteng nempo kahareup. Resep nempo birit si ibu nu emblu-embluan. Ngopi atawa cieun teh, Mang? Ngudut tara? Waktu muka panto garasi, si ibu nawaran kopi jeung udut. Sukuna jejengkean narik selot nu pageuh. Lalajoan tambah aheng da kaos si ibu katarik kaluhur. Jadi inget ceuk Ustadz Das Ed Latif Dewi. Dilihat dosa. Tidak dilihat, barang bagus. Wios atuh, Bu. Didamal geteu acan tos ngarepot. Abdi mah tara udut, Bu. Tapi Rahman waspada. Tetep ngajawab bari mengparkeun heula panonna kana manuk ti kukur nu ti teterejel hayang kaluar tina kandangna. Oh kitu. Keunku ibu dipanggieun keun kopi weh. Mun ayana naon, teang weh ibu di jero. Kabeneran Dewi pembantu keur balik ke lembur. Si ibu asli ramahna. Teu pikaeraun. Rahman oge terus muka kap mobilna, nyoba ngahirupan tapi teu hirup geus diceklek-ceklek sababaraha kali oge. Terus manehna ngagero si ibu rek dititah nyetarter mobil beres bieu muka tutup karburatorna. Tapi sanggeus di starter tilu ku si ibu. Bensin tina karburator teu nyemprot. Aya nu mengpetiu maah, gerentesna. Atos, Bu. Tos pendak panyawatna. Ceuk Rahman kasih ibu ngarah ulah lila teuing dititahna. Gening tereh kanyahoan. Hebat si emang. Ceuk si ibu bari nepakan tonggong Rahman nu era parada nempo dadana anu ngeplak. Manehna terus mariksaan selang ti karburator nepi keun ka atengkina nepi keun ka amutus keun kudu ngabongkar tengki. Rek dikuras heula. Bu, jigana moal rengse sadinten 2 dinten. Selang-selang, peul pam sareng kuil kedah digentos. Tapi sameme dibongkar, manehna ngomong heula ka si ibu nu masih nangtung gigi reunana. Teu nanaon. Teu penting-penting teuing mobil keur ibu maah.
Aya nu king suotrek make maah. Kira-kira sabaraha un? Nyandak heula 30.000 maah kekirang langkungna didugi keun Dewi ka ibu. Oh, enya. Kumaha munjung ibu ay balanjana? Ibu carang keul di imah wae. Si ibu ngomong kitu enu terus diheweuh keun, indit duaan di supiran ku manehna nu sajajalan teu euren ngajak ngawangkong. Nyablak gampang wanoh bari sakapeung sok rada jorang oge. Ngomong keun Pak Dodi nu jarang balik. Jong etana pondok, matak teu bisa unyeun anak, cenah. Ya ah, umur si bapa maah geus perjuangan hirup, maan hahaha. Naon maksudna perjuangan hirup teh, Bu? Berjuang heula, karek hirup. Hahaha. Mun umur Rahman, karek pandangan hirup. Karek memandang langsung hirup, nya. Hahaha. Nepi Dewi ke agarasi, si ibu malah terus maturan. Ngomong kaditu kadieu. Pogot meureun ngobrol jeung batur da cauk manehna, tara ubral obrol jeung batur salain jeung pembantu namaah. Sosorean, Pak Dodi balik. Deu ngeutna suraseuri jigana meunang kabungah di tempat pagaweanana. Kumaha bisa, maan? Harita langsung nanya ke Rahman nu karek beres bebersih lengeun nu kakotoran oli. Insya Allah, Pak. Ngan paling rengse oge 3 poe. Gening tereh? Hartina maneh ahli yeu. Bu. Ceu Pak Dodi Sugema. Terus ngagiro pamajikanana. Geus kieu weh, Bu. Kumaha mun toko nu kapungkur urang jadi keun bengkel mobil weh, tibatan kosong, nu nyewa oge ewo. Ibu nu ngalola jeung si Rahman ngarah ibu aya kagiatan teu umur kusun wae di imah. Pokna sanggeus si ibu nangtung hareu peunana. Ibu mah atoh nu aya. Eta Rahmanna dae keun teu? Tanya heula ku bapa. Bu Dodi ngajawab, Romana marahmai bari neu teu Rahman anu sarua bungahna muonenya teh kajadian dipercaya jadi mekanik bengkel mobil. Sugan weh atuh hirup narobah. Jawaban Rahman oge teu misalah da terus manehna ngenyakeun daek waktu ditanya Pak Dodi. Geus ari kitu maah ikan sepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Beres ngomean mobil nu ibu. Langsung bersihan tokona, keun bapa nu ngurus isina. Kitu ari jalma pinter jeung loba duit maah ngurus nanaon ogi meni rangu. Ngan sanepina Dewi ka abedeng, Rahman jadi liur sorangan. Mun ga bengkel kumaha urusan manehna jeung Anita? Bisa kitu ngagawean 2 pagawean dina waktu babarengan? Matak pauting eta, manehna geus poho kacape tengah pauting geus ninggal keun Dewi bedeng, ngetem di tempat biasa rek nungguan Anita didinya. Loba nu rek ditanya. Timimiti alamat imahna nu teu panggih, soal duit nu ayeuna aya di manehna jeung rencana rek ganti pagawean. Jeung loba Dewi. Untungna nu ditungguan teh bener datang. Kaluar ti lebah toko Sintiau lunu poa jiga kamari-kamarina. Tengke ku abdi ditunjukeun jalana, tah mun soal akang moal ngabeca Dewi, bade didamel di bengkel. Teu aya pangaruhna. Urang pidamel wengi weh. Nu penting akang jaga kesehatan, ewut vitaminnya. Anita teu beda jeung Pak Dodi, rarangu ngomong teh. Ari itu artos nudi ka akang keun, keur naon gede-gede teuing. Angge weh. Peser keun motor heula kangge kaditu kadieu. Akang tong di bedeng, tapi ngontrak bumi, ngarah mun abdi hoyong pendak teh gampil.
Sok tong seueur remutan. Penyeranguna naon oge ari keur jalma loba duit maah. Hayu, anteur keun heula abdi atuh ka pagarsi, rek bobo di bibi. Geus kitu terekel manehna naek kana beeca sang geus ngajembel pipi Rahman nu terus asa ngageledak kana mega. Prakna maah, 2 minggu ngurus toko teh karek beres. Lilana maah sababaraha kali kudu ngarobah ancer-ancer nempat keun etalase jeung tempat bongkar mobil ditambah Bu Asri, pamajikan Pak Dodi hayang boga rohangan sorangan. Untungna toko teh lega, jadi bisa oge dijiun, disekat kutik blok, triplek kandel. 2 minggu oge Rahman teu bisa manggihan Anita da memang geus dicarita keun tiawalna yen sawatara waktu manehna rek fokus heula ngabebenah tempatna. Ngan poe yeu manehna ngahaja menta izin heula ka Bu Asri, digawe teh satengah poe, teuing kunaon geus 2 poe yeu manehna sono pisan ka apa majikan. Meureun alatan sapopoe pagiling gisik wae jeung Bu Asri nu kadang diukna tara tertib. Mun numpang keun suku jiga nu ngahaja diacung keun rada luhur. Atuh Rahman renghap ranjuk. Atawa mungkin bener cok paribasa, jukut tatangga maah leuwih ngemploh. Nyasugan. Alamiah eta maah, komo Dewi manehna geus sabulan leuwih teu paantel pisan jeung nani, pamajikanana. Jam 4 sore, Rahman nepi ka imah. Sepi. Sababaraha kali ngetok panto, eueuh nu ngajawab. Manehna terus muru imah mitoha. Sarua sepina. Baasum jeung si Ema maah karek bieu pisan, indit ondangan ka aci maung, jang. Munu budak maneh, si Senap, teuing ka mana, ngan tadi maah katempo mawasairan jeung kalengcet jigana rek nyair ka akulon. Untung aya bei esin, norojol balik ti warung jigana. Ngomong kitu sameme ditanya ku Rahman. Nyair? Nyair naon wayah kieu deuih? Grentes hate Rahman. Teu masak itu, indungna? Teu kajawab da kaburu ka tempo, ti kajauhan, budakna datang. Sukuna jereblok make rok beurum sakolana jeung make kaos kutang nu geus kucel. Tos ti mana, neng meni jereblok kieu? Rahman dongko. Nelek-nelek awak jeung budak sanggeus Zainab aya hareupeunana. Ditanya kitu, budak ukur ngegel bibir handapna bari melong panon. Teu lila bangingik teh manehna ceurik. Ngagabruk bari ngajengbutan buuk bapana. Kunaon, neng? Geulis, jimat bapa. Tong ceurik. Sok ngomong ka bapa. Rahman heran. Awak budak ditinggalian bisi aya nu rahut atawa geuneuk. Tapi teu manggih nanaon salain boncenang jeung kini-kini dina kaleng maah nu cikeneh dilesot keun leung-leuna sakalis jeung ayakan leutikna. Budak tetep teu ngajawab salain inghak-inghakana nu jiga ditahan. Ceurikna oge eureun. Ngan ngarangkulna mungkul nu karasa leuwih pageuh. Du. Kaleng ditajong. Leungun kenca Rahman ngarawel ayakan. Nu katungais Zainab rek dibawa ka imah. Kunci bumi dieneng atawa di imah nini? Dieneng. Jawab Zainab bari ngeupeul kunci nu dikongkorongken dina beuheungna make urut tali sapatu. Beres ngamandian, Zainab dibawa ku Rahman naek ke aretek. Rek dibawa dahar di tempat ngetemkol juru saci kalong. Didinya aya warung sangu nu ngareunah. Balik dahar, pamajikan geus aya di imah. Tapi katempona muruku sunu bari make baju anyar oge. Karek balik?
digawe teh meni bebeakan atuh. Pan Sabtu mah lain satengah poe. Ku Rahman saharita langsung dipaido. Aing mun disenangkeun maah moal balik wayah kieu, Rahman. Rek di imah terus, lalajo TV, ngageulis, piknik jiga batur. Nah ada meni teureugius jawab eta jawaban nani ka asalakina, bari ngaleos ka kamar. Grup ceklek. Terus ngagebulgeun pantona jeung dikunci ti jero. Nani? Nyel teh Rahman ambek, demi nempo pamajikan model kitu kalakuanana ka asalaki. Buka, aya naon maneh? Rahman terus nyiklek gagang panto, nitah dibuka. Pak. Tapi budak nangagero. Leungeuna nyekel buku jeung kertas urut almanak. Zenap pangbungkuskeun buku, tugas sakola. Terus budak ngomong gitu. Rahman ngaringhap panjang. Budak disampeurken. Ngabungkusna make yeu. Kunaon teu ku kertas minyak, pan di warung Pak Ocit seueur? Zainab teu ngajawab da sabenerna lain hayang dibungkus-bungkus keun teuing buku. Manehna nganukur embung ngadenge indung bapana pasea. Siun bapana nanya ka indungna soal duit jajan jiga tadi dina karetek. Manehna tadi masih bisa nutupan dan ngajawab mun sakola sok dibekelang 5 perak. Tapi bapana tadi jika nu kurang percaya pedah meregokeun manehna balik nyair ke urdeungeun sangguna. Hayu urang ka warung Pak Ocit sakalian urang meuli deui buku jeung gunting. Untung Rahman oge harita jiga jalma polos, percaya mun buku budak kudu dibungkus. Duaan anak jeung bapa kaluar imah. Duaan anak jeung bapa mungkusan buku nepi ka apeuting. Ditului keun maturan heula Zainab sare da menta dipanggongengken heula. Orokaya, da keur maah awak carape ditambah tadi dahar jeung lau kemasa dua-dua. Nado ngengkeun budak teuing tamat, teuing henteu. Da manehna terus kasarean digigireun budakna. Rahman hudang, eta oge pedah ngadenge kecebukna sora gayung dicai tukangeun imahna jigana aya nu keur mandi. Red kana alojina. Geus jam 1:30 genep. Astagfirullah. Manehna gancang hudang nguru dapur. Panto muka, katemponani, pamajikanana keur mandi. Elak-elakanana saharita basuh dan neurewian cido. Sakilas aya pikiran rek ngagusur pamajikanana kana kasur. Nganteu dilakukeun da inget kudu salat subuh. Keun weh engke, salat rek make surat nu parondok weh. Geus kitu karek serangan fajar. Budak sare keneh waktu manehna rengse salat. Terus muru ka kamarna. Ngan karek oge nutup keun panto kamar budak, manehna pasang rok jeung pamajikan di tengah imah. Geus make sontok training merecet jeung di kaos basket nu jiga kaos sang-sang tea. Kade mandian si senap. Urang rek senam heula di balai desa. Mana duit bisi mopohokeun maneh. Urang balikna beurang. Nempo Rahman keluar ti kamar budak, nani langsung ngomong kitu bari mapantes maneh kana kaca lomari. Rek kamana deui kitu? Senam maafpan saja oge anggeus? Ceuk Rahman nu teu burung mikeun duit 3.000 ka apa majikanana. Terus botram di imah Pak Lurah, terus urang maah jeung cewati rek ka pasar, rek meuli saragamna keur engke 17 Agustusan. Pamajikanana ngajawab kitu bari rurusuhan kaluar imah. Ninggal keun Rahman duo ukur kumetap nempo bujur pamajikana guat geot leumpang nepi ka ajalan gede. Gubrak manehna ngagubrak keun awakna kana korsi.
Geus ewo Dewi kahayang jiga biasa namun hudang. Indit ke warung terus ngopi. Kahayangna tinggal hiji, pamajikanana biurang balik. Matak isuk-isuk ayeuna maah cukup diuk wae, bari nungguan budak hudang rek di mandian. Keur lelenggutan kitu, rarasaan aya nu ngaliwat di hareupeun imah, leumpang ka abelah wetan. Awewe jiga nama daka tempona make rok terusan, warna biureum. Sahanya wayah kieu ka kebon. Gerentesna. Panasaran, manehna hudang, terus leumpang nuturkeun arah bieu nu ngaliwat. Tapi leumpang nepi ka geus ka pitir oge, teu katempo aya jelema. Ngan waktu manehna balik Dewi ka hareup. Kareret ku manehna aya nu aneh. Kuntum roko urut sahanya meni loba kitu? Harewosna bari terus nilik-nilik. Jisam sungkul. Ceuk hatena Dewi bari ret ka kenca. Kana jendela kamar manehna jeung pamajikan sare. Lalonan manehna leumpang kadinya. Kotorku lebu. Diambuan teh bau belendok. Pamajikan ayeuna ngaroko kitu? Tambah galecok hatena. Bari nyawang Dewi biwir jeung huntu pamajikanana da cenah maah muun nu sok ngaroko, biwirna sok rada hideung atawa giuneu. Paa. Bapak. Tapi lamunana kapegat. Kadenge anakna gegero anti jero imah. Nya, Neng. Jawab Rahman bari gura-giru asup Dewi ka jero. Aya naon? Ceuk Rahman sanggeus di jero. Nempo budakna geus buligir. Hoyong ibab jeung bapa, jawab Zainab bari nuntun Rahman ka tukang. Bapa jam sabaraha rek meser acup teh? Sapatu eneng heula weh pak, soekna tos ageung pisan. Eta weh pak, tengke meser kueh baloknya. Sareng. Hus. Hiji-hiji atau pamenta teh, geulis. Rahman motong baciona budak bari pipina di jembel. Pohnya, sapatu, bapak. Hihihi, jawab Zainab bari nyeureu keuteu. Jika budak ewo kasusah padahal kamari samemeh indit sakola dicarekan oge ku indungna. Laklak dasar bari dicepretan sukuku sapu nyere dasa babaraha kali menta ganti sapatu. Mentaka bapa maneh. Tongka indung wais yang urihit teh. Cok indungna kitu bari cepret Dewi neung giulkeun sapu nyerena. Keu Rahman sorangan mungkin nani sempit waktu ku pagawean jadi kapopo hokeun mang meulikeunana. Ke mun balik senam rek diingetan. Tapi nepi ka beurang malah nepi ka apanon poe mimiti condong ka akulon oge, nu ngomong senam teu embol-embol. Akhirna Rahman mutuskeun make duitna mang meulikeun pamenta anakna. Lain ukur mang meulikeun sapatu tapi baju jeung kueh balok sakalian dibeulikeun ngarah budakna senang. Tongka tempo sedih jika kamari waktu mimiti panggih. Kasedihan budak nu moal katempo harita maah da Zainab pinter nyumput keunana. Ngan sanggus bapana leumpang ka ajalan rek balik Dewi ka kontrakanana. Zainab katempo nyusut cai matana ku kaen gordeng bari terus niu teup tonggong bapana nepi ka aleungitna natungtung panon. Pak, Zenap hoyong ngirim, Pak. Bangingik manehna corik jiga kamari bari leumpang ka anggona. Ngusapan bantal urut sare bapana. Di tempat lain, cinekna di kampung Bantar Seureu, Karang Nunggal Tasik Malaya, Risma Wanoja Gulis, anak pungutna Pak Rusdi. Bandar KAI Albasyah Pangbeung harna didinya, karek pisan beres dangdan.
Terus lompang mudun ke Jalan Gederek Megat Budiman Beus tilu parapat jurusan Cipatujah Tasikmalaya. Parawan kolot, ceo kurang dinya nama pedah geus umur 25an caan kawin keneh. Alesanana angger caan aya nu cocok, cenah. Manehna poe ieu dijurung keun ngawakilan kolotna, ngahadiran kawinanan Siska anak bibi ti indungna di daerah Pagarsih Bandung. Karyanana maah isuk, ngan manehna ngahaja indit isuk keneh lantaran samemeh narek meuli heula baju di dalam kaum Bandung. Ngarah dina waktuna bisa make baju alus jeung rada modis. Teulila bos nu ditungguan datang. Manehna diuk ka bagian di tengah. Keun bae dasa terusna dina beus sahabat jurusan Tasik Bandung, manehna kabeneran asup ti heula. Diukna ge bisa tukang eun supir. Ngahaja ngarah bisa tatanya mun engke geus nepi ka terminal Cicahem, naik mobil naon mun hayang ka alun-alun. Naik oplet jurusan Kebon Kalapa. Keturun hareupeun Hotel Homan. Meuntas terus ngulon ngaliwatan Gedung Merdeka. Lalaki kolot nu diuk gigireunana ngajawab kitu samemeh supir beus nu ditanyana keur mikir heula. Eureun di jalan pungkur oge bisa. Ketidinya nek baeca ari embung leumpang maah. Supir karek ngajawab. Panonna culang Cileung bisi aya panumpang kaliwat jigana maah. Duhapun teun gantung dangweun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teras keun episode salajengna, permios.